mahkota dilakukan sangat bisa. Wajah upacara pelepasan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Sumedang Dika Wida.
Alah Gusti Agung aki bagja pisan ngadang ieu ya. Muru. Wirehna aki kapapanjenengan tugas pikeun ngapageakeun hidup. Eta tugas. Kasep miwah nu geulis. Anu parantos sering seto lampul ilmi. Anu mana itu lampul ilmi di MTS Negeri Hiji Sumedang. Atur nuhun. Kasadayana ka ibu-ibu wah bapak-bapak katepuk tangan yang meriah keheula yaga ieu teh jalmi teh seueuran tapi nu keprok karek tiluan 3 tahun COVID-19 nepikeun ka harilap kan keprok acan sakali deui geura eta tepuk tangan sakali deui yang meriah meriah sekali. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semua. Hiji Sumedang. Ku aki didoakeun anu parantos keprok sing asup ka sawarga katut rezekianana. Amin. Atuh anu teu keprok ku aki boa penting kanu koneng moal diwilah-wilah moal dibeda-beda ku aki didoakeun sing asup ka sawarga katut rezekianana kan. Amin. Kelekna sing dalarengkok. Alah Gusti Nu Agung. Kasep sok sanajan gitu. Aki datang ke sini tidak sendiri. Ada istilah hidup itu berpasang-pasangan Pak Edi ya. Ada siang, ada malam. Ada istri, ada pemegat. Alah, eta geura aya pimpro, aya kerese. Kamana wae ya mah. Aki juga datang ke sini sama si Andin, sama si Lahan Jiwa, Aki juga. Sama si Sarmem, bapak-bapak, ibu-ibu kalau suka nonton di televisi di acara RCTI. Oh RCTI. Itu ada istri Aki di sana si Andin ya. Nanti orang telepon heula geura cik. Orang telepon heula. 000888 Pirakut nyambung ieu teh ye. Tah, urang teh angan si Amu tah geuningan ieu kapangi pamajikan Aki. Alah, surat pamajikan Aki. Di mana si Amu? Amu. Aki. Tah, geus aya soranana mah. Nah ya, Gus. Penyanyi Yos. Ayo kita ngagejos kita mapang si Amu. Jamu.